lamun geus kitu engke mulangna ka alam asal teh langgeng dina panyiksana. Duh. Morokan deh. Oh jadi urang di mana mulang ka alam asal teh aya dua alternatif antara langgeng dina pangogona jeung langgeng dina panyiksana. Tah pilihna ayeuna. Duh. Pilihna teh ayeuna Mulia manusia teh boga pamilih bareng Lu kumaha tuh solusina pa ayeuna dunya geus kieu ye? sarengeng ge kan. Jalan kaluarna kumaha jalan kaluarna cing nyanggakeun ka nya sakantenan ka babe ka saehu Ka kiai kayaknya. malahan pan di Jawa Tengah mah bapak teh kiai Kiai Sabda Palon Kiai Semar Dalah restu teh. kumaha lamun sia batur ngaroromong kitu ke kaing. Cara jalan kaluarna kolot baheula geus ngabewarakeun. Kumaha cenah? Ieu nagara anu disebut subur makmur gemah ripah loh jinawi teh bakal mulus rahayu gembleng salamet saterusna lamun di ieu nagara geus anu nyicinganana budak angon. Karena ternyambung teh ternyambung teuing pangna ternyambung cananggeus da eta nu palalinter oge nu insinyur nu profesor nu sarjana kabeh nu mimpi nagara teh gelar wungkul geuning teu becus komo budak angon.